Salajeng nama reungan teh dipungkasku sila hampura diantara tujuna jeung keselut dituluykeun udahar bareng. Dahar bareng balaken cenakang ngariung pulung yang harapan sindo ceceting ya segala dengan angan dahareun aya peuteuy sambal goang sambal pincuk aya oge ulu jaat ulu terong ge aya bakal kaya komo aya ieu ngaran ke surat matepan lurah anakna lurah sagala aya dibawakeun ku hiji wanoja nyata garwana ki surat pamajikana surat mah botram ya dahar jawabna contos dahar harita keselut nyarios aduh hatur nuhun kasadayana ieu teh dina sagala rupaning kahadeanna kula ayeuna bade lumampah deui bade nuju ka gegersunten cai keselut teh loba carita naon deui atuh maena geus kudu gancang-gancang nuju ka gegersunten sabab peuting bulan purnama teh geus deukeut pisan lamun manehna teu geura-geura bisina para wanoja teh teu katulungan nyari kitu mah geura sagancangna tuh andika ka gegersunten selut keur muguhkeun kana kaayaan itu cek kitu jatuh bari ku siwal pananganna ngalawatkeun hiji lamak tina kanjut kondang wah lamak naon ieu dua jimat mantap dengekeun regepkeun yeuh ka kabehanana wapoe sajan wanci anjo kana peuting bulan purnama urang kabeh kudu geus aya di sabodeun gunung baruang Ki Junaid bakal menang pancen keur ngurus-urus para warga nu boga keahlian dina kaulinan pencak jeung pamanahan supaya ditempatkeun di tempat nu deukeut pisan ka tempat pangberokan para wanoja anu ayeuna rek ditumbalkeun ku si sarongge ganjeun ke surat ma menang pancen anjeun menang pancen keur ngurus-ngurus nyadiakeun bekel pakarang nu diperlukeun keur engke ngaruruk para garong di kubu wayahna menang pancen keur kirim surat ka senapati kasultanan nu aya di daerah Saukalah supaya aya tindakan nu leuwih tertib rapi jadi gerakan urang teh aya rojongan kekuatan tinu boga kawasa di wilayah ieu meh teu disebut main hakim sorangan urang ngaruruk kajahatan jadi aya rojongan ya kuat so gara-gara ieu pancen teh laksanakeun oge ka keseluruh geura bawa lamak ieu bisa engke pajeg jeung warga tiap pengkolan nu keur ngajaragaan wilayahna bisina maranehna nanyakeun asalna di mana bade ka mana tinggal tembongkeun bae ieu lamak hejo ka maranehna cek buyut jati bari mikeun lamak hejo ka keseluruh aduh hatur nuhun pisan pun guru nada agung cukup lumpurna jebar pangaksami nada jebar pangampurana sareng teu hilap kana dungana tipun guru oge kasadayana mugi abdi sing salamet nepi karengsina ieu pancen sim abdi ayeuna bade pamit saja undur diri bade ngajujuk ka gegersunten malengna cek disebut beri hudang leos ini keluar mangga tuh kasadayana wassalamualaikum waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh tungtung lagi seluruh harita kana leumpang nu tujuanna arek nuju ka lempurna nyata lembur gegersunten bener bae
bisa pepanjang jalan nu deket kawatas pilemuran nu harita kabeneran kalewatan ku manehna loba warga menjergan samapta kubakarang sigana mah siap non geus caringting paga kancing was saringset pagi waspada kana kaayaan keur kaalamat waspada ka jelema nu teu dikenal nu asrak-asrok ka daerah di tapi na ukur nemongkeun salambar kain lamak hejo kiselut teh langsung diterima dibagiakeun malahan mah dibekelan oge dianterkeun oge dianterkeun ka lemburna ditaikeun kana hiji padapi nu ditarik ku monde kencengna carita aduh kita lamun teu digancakeun moal tamat-tamat santos lalampahan nu miakeun waktu kana sapoe sapeting geus selut harita tos nepi ka lembur geger suntet hiji pos jaga silut pajengjeng warga harita manehna kabagian jaga wates lembur geger suntet jeung karangsang ijang ka mana bae aya mah oh itu sok gerak ka Mang Arta manehna keur kena musibah oh mohon Mang silut teu loba panca kaki deui tuluy bae manehna ka imah mamangna nyaeta Mang Arta tok 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 assalamualaikum punten assalamualaikum punten waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saha abdi soleh Mang selut selut terket panto terket dibuka di jero imah nah jantung keselut teh cudag diduk bae sabab nampo wanoja nu harita muka panto nu aya di bibir lawang sajeroeun imah deug diduk teu praruguh timbul rasa ngalas campur jeung rasa anu kaduku nempo wanoja nu geuningan masih aya di imah mamangna nyai ini ngrumukur melengos bae raraina beureum panaona katingali cara rindul kuloba ceurik mikiran leungitna si Neng nu diculik ku rampok jeung geuleuh ge sigana mah nembuk silut nu teu nepungan manehna teu ngabaran teu kumaha-kumaha nyining rum tuluy ka jero deui teu ngomong teu lamek lajeng bae manehna teh muru lompat deui ka jero kamar di jero kamar manehna ceurik nyabangingi ceurik ngajerit maratan langit ngocak maratan jagat henteu ceurik bae pokona mah jeblak panto kamar ditutup deui kiselut teu ngaropea tuluy manehna ka jero imahna Mang Arta kasampak ku manehna Mang Arta katut istina di rohangan tengah imah Mang bi sulut tuluy munjungan ka mamangna sareng bibina ibarna Mang aduh hampura soleh ieu teh karek ngepungan teh keselut alhamdulillah jang amang bibi mah sae ngan ieu teh tiwas jang tiwas aduh ieu si Neng aya nyulik aya nyulik jang dua poe nu ka tukang nu leres atuh Mang cek kiselut sumunu rewas tapi parandenek di pikiran nama kiselut gak bagi dua curi tagiwur digena rasa teu puguh pikiran tagiwur nama tagiwur ku kaayaan mamangna sareng keluargana hari ujang kemana bae ieu teh cek kiselut ditanya kitu teh ngantung ulbes mun teu ngadengin patarosan bibina panona reti ka pelebah panto kembar nasinya nih jang ye ditanya ku bibi teh ku bibi mana eta ngebagu bae kemana bae ayeuna kemana bae salami ieu reja keselut ngeranjang
Juru diterus ku mamang atuh direk bae manehna teh nyaritakeun ngeunaan segala pengalamanna timiti lalampahan jeung kisabda laju kabancen gawe ku Kibu Jati nepikeun ka manehna secara teu sangaja ngahiji jeung komplotana para garong begal nu asalna ti tutugan Gunung Baruang nu tungtungna ini jeung para garong nu niat nama hayang apal ka markas penyumputan dadangkot para garong teh dicaritakeun oge sawaktos nyamar jadi garong dina menang bewara di obrolan sapada garong yen cenah aya hiji wanoja lempur gegersunten jeung karang sambung nu beunang diculik ku komplotanana. Ieu pisan nu ngajadikeun dirina miang kalambur hayang apa bener henteu aya wanoja ti gegersunten nu cari pangsa para garong ya. Jadi kitu mangsa teu acana abdi teh nudut agung pangapunten oge jembar pangaramurana. Abdi teh teu tiasa nyebutkeun nepungan kambang sakulawargi di abdi teh salami ieu kapancen gawe nu teu tiasa dibatalkeun. Ayeuna ge si abdi teh dipiwarang kupun guru santosna ti dia abdi teh kedah sagancang-gancangna balik deui sabab bade ngarembukeun deui siasat milari cara keur ngarurug para garong nu aya di tutugan Gunung Baruang supaya caina herang laukna beunang gitu mah. Jadi sejak nyelamatkeun para gadis desa nu bakal jadi tumbal kajahatana Nyi Sarongge supaya kacanak sadayana kalempna sewang-sewangan cek keselut ngayakinkeun mamangna yen manehna teh rek bela pati keur nyalametkeun adi sana jeung nu lainna ongkoh ngarumasakeun jeung ka mamangna teh manehna tos diurus ti leutik nepi ka gedeena pancakrama sasakali padang kislu teh meletet bae ngareretan ka panto kamarna si Nyai Ningrum gaur bi Marni ya kode curik ngegaur tuluy ngagugu sesegukan itu mun si Ujang apal sanu nyulik geura bawa sagawan Ujang geura bawa adi maneh teh adi deui cek bibina geus mana urang akan bae mudah-mudahan budak urang aya dina kaayaan waluya rahayu salamet bisa kabawa di ka dieu dina kaayaan teu kurang nanaon cek mangkat. Sajan balik deui mah Jang sok Ujang darula me aya tenaga sakalian ke bawa bahanan bekal keur di jalan. Aduh mang rupina moal tiasa dahar ieu teh mah bakalna bayatu mah nu dibantun ku abdi sabab waktosna tos nyedek pisan ieu teh cek silu. Jeung dia abdi teh tos dahar tadi di jalan tos wareg. Nya tuh sajan mangkat mah geura-geura ditu heula sabar sini keruk dina keluar ti kamarna makara atuh maneh Jang kunaon teu mere kabar-kabar acan eta ulah sok ninggalkeun harepan ka hiji awewe sakahayangna bae maneh teh Jang ulah kitu Jang bisa aya balukarna ulah nyapirakeun kana rasa jeung niat hate hiji awewe sok samper ka ditu geura menta hampura najan maneh boga alasan nu ngajadikeun berat kana pancen atawa alasan naon bae nu nguatkeun kana gawe nu teu bisa mere kabar-kabar acan tetep maneh teh wayahna kudu menta hampura bali tuh kasihin ini jeung ke maulah kitu atuh sasakali mah nyempetkeun ka dieu teh puguhkeun pan maneh teh geus cukup umur geus wayah ngalaki rapi tungpung mamang aya keneh bisa nungkulan maneh teureun ngehiji jeung si Ningrum cek Bang Arta bari sukuna yang biar sukuna luka tuhu ditumpangkeun dengan suku kencang
bari kelepos kudu na teknik kudu daun kau mohon mang tembak selut nganu kusek tuluy bae jung nang sukuna ngalengkah sejak nyamper angkok kamarna nyanyi kekerege sababaraha lengkah pantau kamar nyanyi ujug-ujug muka dibuka ku nyanyi nu di rohangan sadayana oloh nampok papakeana nyanyi matak hemong di sararea sakantos nyening room keluar ti kamarna sebab nyening room teh ngangge pakaian anu rapi pakaian pangsi sarwa hideung rambut dikelung dina tanggungna gantal gembolan kain ujung gembolan dibelitkeun kana tak labas kana kelekna rupina eusi gembolan teh pakaian ya bukan naon tah dina cangkengna nyelegreng sadia pakarang mangobah hiji bedog perahna gambar mau nu celangau waduh rek ngajak gelut ka saya meski selud sugan gelut bati olohok bae nempo kayan kitu mah lengkahna ujug-ujug eureun bae sukuna asa nempel pageuh kana taluku teu bisa dicengkatkeun ngaheungge bae siap patung teh nomboran disebut nempo si nyenyi kasih mai waktosna geuning saya pemirsa sadayana adu kumaha ieu salajengna dongeng diselut teh insyaallah urang lajeng teh dina episode ke urang pungkasku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hancur.